Iya STTB. Naon ada STBT kalau be? Surat tanda tamat bobogohan. Simna cepeng punyai. Nah, sim teh kalau be? Surat izin meniduri. Ah, ieu STNK cepeng ku ujangnya. Naon deui wae palebe? Surat tanda naik kasur. Lebih kilo Dulu iya BPKB diterima ku Pasekdes sebagai saksi. Naon deui wae teh palebe? Beres papuket kudu dibersihan. Ada orang anjing. Bete orang ini mah. Dan aing mah kawin teh asal loba surat kieu. Kumaha ieu teh rek ngawinkeun apa rek jual beli, Be? Kang, mangga kopina dileut. Hatur nuhun Neng. Alah, Amis Kang? manis seperti senyummu. Bisa bae. Neng, kumaha keur wengi? Karaosna, Keur wengi kumaha? karaosna keur wengi kumaha? Nya isin atuh anu kitu dicarioskeun. Nya upami tiasa mah durasi atuh tambahan ulah. Ngarti meureun. Ayo atuh, Ayo ka mana? Jeksi. Maknya wayaki arek jejeksian. Ayo atuh Neng. Ayo ka mana? Jeksi sayang. Si Akang wayaki maknya rek ngajak jejeksian. Ayo atuh Neng. Cenah hoyong durasi panjang. Jeung atuh Akang ka kamar teh heula. Neng rek nulakan pantau bisa aya nu nempuh kumaha barabe. Neng, dari mana tuh naon ngalamun wae ditinggalikeun teh? Orang masih penasaran keneh wae euy ke pemajikan si Acong. Penasaran apa sih bojone Acong? Bogo tiba heula ka si Yuyun. Malah dikawin si Acong digoreng patut. Tapi dah heueuh beda beunghar meureun. Ku sira sadar, wong beli sakit 2 mobil. Iya ngomong Sunda, itu ngomong Jawa, tapi nyambung ya. Liar aing. Kang, biaya pakai lahiran tos aya. Kang, ih si Akang mah main game wae. Tenang, Beb. Biaya lahiran mah tos aya. Aya di mana, Kang? Ieu beuteung geus mulai karasa mules. Pokona duit poe ayeuna kudu aya. Besi morojol manten ieu si jabang bayi. Geus capek neusia pagawean unggal poe main game wae. Usaha henteu ngandeukeun wae warisan ti kolot. Hah, kudu salah kita ngedulan. Hai, Bro. Boy, sehat? Sehat, Bos. Sehat, Bos. Iya, euy. Pamajikan rek ngajuru, biaya teu boga, duit geus beak. Coba. Nah, lu tidur lah. Sira ku wong sugih, Cong. Masa kang lahiran baru gablek duit? Warisan wis entok tah. Mas, urang teh bisnis mah loba. Ngan wae ulun balener. Nah, paling bisnis kala jengking mana teh, Cong. Teu kudu lieur, Cong. Eta we mobil jual. Ku ide bagus, Cong. Jual be mobil mah cukup menang lahiran mah. Mana boga channel teh, Meng? Hayo, antar urang. Nu penting ku ayeuna boga duit. Iya saatna ngagulingkeun si Acong. Ayo diantar ke urang. Mas, ingin beli?
Lah, reang mah komisi be, ajak lalen pira be ya. Mas bro, sira udah bisa ngomong Sunda tah? Liar aing ngadenge nak. Karep reang be lah, si penting pada ngerti. Ya orang Meng. Ayo, mangkat aina. Mas, bro, tinggal. Oke, siap. Hei. Hei, lah kok komisinya nya? Ajak lalen ya. Udah atuh. Kayak kieu molor wae. Susu beak. Kebutuhan sapopoe temahi gara-gara siang anggur wae. Nyesel aing ka jeung sia nyesel. Baru aing nyesel kau yang mana? Kau mau aing lebih nyesel dengan molor di baju orang isi. Mau pikiran anak sih. Jelas ilmu pengangguran. Lain ka ditu ilit jangan gawe. Ah, kayak pegawai mah. Gawe wae emang capek. Molor aing teh diputing san molor pisan. Terus mereka aing teh. Aya di mana? Bungkus sapopoe molor wae. Geus, ulang rek. Mangat dengan pegawaian. Juk, mangkat ka ditu pas sabrang ka Palembang sugan. Ini bos, Bagian aing ya. Oke. Pahang anjir. Bos, tambah aja tuh bos. Terus entek ya, kurang. Ya gimana? Usah bangkrut. Pamajikan ini mah nyari kanan wae. Pusing lah. Kurang gitu aingnya. Aing ge pusing, mana ngomong Sunda, sia ngomong Jawa. Lieur aing jadi nanti. Iya saatna urang arek jebak si Acong. Cong. Bagian sira Mas. Lamun hayang pegawean, siap teu isukan milu jeung urang. Di ka mana euy? Dewe Mas, napora. Pokona isukan milu we jeung urang. Keur butuh duit lain. Ayo siap. Jeung sawe isu kan. Baru udah duaan itu ngomong naon sih? Embuh, reang keder. Terus bae lah, wis terus bae lah. Jorbe lah. Sigana budak buan buka bisnis ya. Gila tuh si komen teh. Lah, bisa. Bilang tuh sih berhubungan tadi. Ayo. Halo. Udah bisa. Sorry. Neng, apa sih? Ya. Ini maksudnya Cenah hayang buka duit. terus Gawe motor. Gerak langsung diskusi. oke lah siap. Maling! Maling! Aduh. Kan maling ya? Tolong maling!
Mampus ya, rasakeun. Woi, enak woi. Woi, saya polisi, woi. Aran. Enak nih teh. Hah? Iya bangsat pak. Pak, enak ya. Motor. Pulang sih. Ayo. Bantu, pulang. Pulang main hakim sendirinya, kemanya mau naik laporan ke polisi atau ke RT. Ya, ke tempat. Bantuan seorang ayo. Oh, ke polisi ayo. Rempet. Alhamdulillah ya Allah. Kami dikasih kebebasan hari ini. Alhamdulillah. Asa acong lah ini teh. Nuhun Pak. Kira keluar cong. Nembe pisan. Alhamdulillah Pak hari ini jalan keluar. Jadi ayo nanti kamu ke Bandung itu mah nganggo masker teh. Tentunya anda pun nembe kan. Iya, masker. Iya maknya nya. Nah, iya cong. Ayeuna keur pandemi. Acong lamun keluar kade ulah pokok nganggo masker kanggo ngajaga kesehatan urang. Ya, nu kaduana acong ayeuna kan geus kaluar ti penjara. Ayeuna teh acong kudu bisa merubah diri, kudu bisa mikirkeun keluarga, ulah sampai perbuatan anu kamari diulang deui. Ngartiin teh cong. Mohon Pak. Nah, ayeuna mah abdi ge percaya ka acong. Mudah-mudahan acong tiasa berubah menjadi orang yang lebih baik, bisa berguna Amin. ke masyarakat, kemudian ke negara. Amin. Gitu bungkulnya, Cong, ya. Mohon Pak, siap. Mohon Pak, Oke, siap. Cong. Siap Pak. Abdi pada pamit pulang banyak. Mohon. Doakan abdi sing selamat di perjalanan. Mohon. Mudah-mudahan sing kataranya ku keluarga abdi nya banyak. Siap, abdi Iya. pamit. Mohon, Matur hati-hati, nuwun Cong, ya, banyak. hati-hati. Siap. Ayo. Iya. Assalamualaikum, Neng. Assalamualaikum, Neng. Assalamualaikum, Neng. Kamar anaknya sepi ya gini. Astagfirullahaladzim. Ini sih aku bang emok deh. Mahanya. Apa majikan teh kana mitoha pasti aya di imam mitoha ya pamajikan jeung budak teh oke lah urang ngajeng ka budak Ya Allah Gusti, wae tak anak urang. Hampura bapak neng. Hampura. Ditinggalkan ti orok mula, nepikeun ka geus gede. Ya Allah neng. Alatan tingkah laku bapak anu jahat. Hampura geulis. Hampura bapak geulis. Hampura bapak neng. Hampura neng geulis. Hampura bapak. Neng, geulis. Ini bapak neng.
bapak, Neng. Bapak siapa? Repa mah nggak punya bapak. Ini bapak, Neng. Ma, ada orang gila. Neng, bontot, gelis, aya naon? Oh, aya bangsat ka dieu. Heh, rek naon maneh ka dieu? Neng, kalebat. Maneh wani-wani ka dieu? Geus kaluar ti penjara? Hampura, Mak. Hampura kelepatan abdi. Hampura naon? Bangsatnya tetep bangsat. Mangkat ka ditu. Hapunten, Mak. Abdi ka dieu teh bade nepangan Neng Yuyun. Oh, di mah si Neng mah. Teu aya ka mana, Mak? Teu kudu nyaho. Gramat ka ditu teu sudi napa beungeut sia. Hapunten sateacana, Mak. Abdi masih aya hak salaki ka Neng Yuyun. Oh, gitu. Sok, ayeuna keneh ceraikeun si Neng. Gramat ka nu jauh. Hus, gramat. Gramat ka ditu. Buru gramat. Mak, tadi siapa? Oh, itu bukan siapa-siapa, Neng. Itu orang gila. Masuk yuk. Ya. Minum heula Mas ah. Ambil tong slek. Iya, minuman teh asem. Seger. Setan pada katon. Ngomong-ngomong orang kangen kasih Acong. Iya, reang ge kangen. Heeh. Wis suwe ora ketemu. Ting budak teh iraha kaluarna nya. Iya, kangen euy. Geus seberapa tahun sih? Anak kayaknya mah 5 tahun mah. 6 tahun ya. Hai Mas, hai Bro. Wih, Acong. Ada Mana Cong. Duduk. Ya. Duduk. Iya, duduk. Alhamdulillah wis metu ta, Cong. Lawas ora ketemu. Kangen kita, Cong. Alhamdulillah sehat, Cong. Teu bisa bejar keluar teh, nyawar keluar poe ieu mah kurang jemput atuh. Alhamdulillah sehat. Sireng ngapa sedih mengkonon, Cong? Lain mah atom mana teh, Cong, bisa keluar, bisa menghirup udara segar deui. Ugo urang teh Mas Bro. Keluar di penjara, balik ke Imana disegel kubang. Ngajujuk ka Imam Mitoha diusir. Tempo budak sapalan ka Sabar, bapak. Cong. Ikut cobaan. Geus gandeng tong mewek, geus dicabok ku aing mewek di dieu. Resek kayak di lanang bae. Minum. Minum Minum, ayo. Minum wae pagawean teh. Los ah itu, udah motor minum main nama geus ngeling. Cai ita tuh. Geus tong mewek lah di dieu mah. Panci wes ya. Bu upe gondrong. Bae surah ku ge pepeling. Ari mabok jalan bae. Priwe Mas Bro. Tapi bener gimana Cong euy. Terus sirat turuning di, Cong. Duka euy, teu apal bingung. Yang geus sementara mah sarewe di mah urang. Ridho gitu. Ridho, tapi cukur lah bukna. Oke lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajang komeng. Iya, Mak. Mangga calik di dieu. Nuhun. Duh, keur kasep teh nya gagah jiga Arjuna ireng. Tah, Neng, nu kieu calon pisalakieun teh. Hari emak nyarios teh. Ih, Sok, nu jongjon ya. Emak arek ka pengajian jeung si Neng. Assalamualaikum. salam. Aya naon, Kang? Datang ka bumi wae. Kumaha Yuyun teh? Embung wae jadi pemajikan Iya, Kang. Abdi teh masih pamajikan Kang Acong. Kajeun Kang Acong pangadulan, goreng patut ge. Masih salaki abdi. Sugan we aitos kaluar ti penjara mah hirupna jadi leuwih bener. Oh, gitu nya. Kudu inget nya Yun. Urang moal nyerah. Urang bakal menta sahenteuna mah rasa cinta ka diri maneh. Nuhun. Astagfirullah, geuning Akang. Muhun Neng, ya Akang, tos keluar ti penjara. Rek naon Akang ka dieu? Akang masih aya hakna sebagai salaki. Hampura saacana Kang. Salama 5 tahun ditinggalkeun, saha nu mere resiko pake sapopoe.
kieu we ayeuna mah Neng. Akang tos kaluar ti penjara. Neng masih istri akang anu sah. Akang hayang ngajak bener ka Neng. Akang rek obat Neng. Teu bisa, Kang. Neng kapok hirup jeung salaki nu pangedulan. Santeuna Neng, akang rek beneran hirup. Arek sare di mana, Kang? Imah disita kubang. Kairupan jelema teu salilana goreng. Akang rek berusaha. Sok buktikeun ku Akang ucapana. Neangan digawe anu bener. Sugan aya jodoh urang bakal hidup salilana. Ditunggu keseriusannya kan? Tah gitu atuh. Liar orang mah. Mudah-mudahan kasih Yuyun tiba heula teu benang-benang. Sira mah rabini wong didemeni. Geus mengan bisnis wae jeung urang, Meng. Bisnis naon? Biasa, bisnis kalajengking. Oh, jadi salila ieu teh pagar makan tanamannya. Ngampatkeun urang di penjara. Bawa-bawa kejadian maling motor teh jebak hati maneh, komeng. Naon maksudna ieu teh? Tong lo bawa mau maneh, tong lo banjarita. Naon banjarita? Cong, kenapa, Cong? Iya, kalian berdua cicing. Teu ikut campur. Cong. Wah. 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 Nges, Cong. Nges, Cong. Cong, nges. Nges. Wah, sia lain kasih ayo, maju. Ayo, adit. Ha. Wis, Cong. Cong, baik-baik, Cong. Sabar. Wis, sabar. Isin. Kolot. Halo. Posisi di mana? Tung. Pegawai nu bener tuh tung halal. Hirup bener lah, enggak pegawaian. Rek mulai ti nol deui, ngerakeun. Kira ku rek ngadondar di mana wae. Aya, Cong, pegawaian mah, tapi mah daek henteu. Daek lah. Gaweana kuli panggul. Geus keun bae naon wae penting mah digawe halal lah, penting urang mah lah. Ya geus mun daek ayeuna kene kurang diantar ka ditu. Deket pa jauh. Deket. Ayo. Nya ayo tuh lah kira-kira deket mah. Euy, hayang gawe mah yo. Aing mah gara-gara maneh ngaranna Nasir sarua jeung kiper Persib. Jadi we kaasupan. Teu payu-payu ongko maneh mah. Dasar si Nasir. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Sok dip. Waduh luas wae. Lagi apa Dan? Biasa ya, nanti bisnis cupang ya si Nasir tuh payu-payu dijualnya kurang gara-gara penting kasupan ya lah jengkel orangnya. Aduh. Bagus sih waktu ya Dan ya. Nah iyalah halus. Kumaha informasi di lembur? Aya informasi naon nih? Curanmor? Ake motor sing hilang Dan. Cuman pelaku buat turi kita dewek. Lakuna saha? Komeng. Tapi Tapi duduk curanmor bae sih Dan. Kena narkoba. narkoba. Iya Dan. Oke, siap. Jang, ka dieu lah. Ya, Bos. Cari. Kayak. Asa kenalnya.
Di mana, Jang? Abdi acong Pak di Sukatani. Mana teh? Anak paham sorry lainnya. Mohon Pak, abdi putrana. Alhamdulillah, paling asa kenal, meni mirip pisan. Mohon Pak. Iya Jang, basa 3 tahun kamari, bapak teh neangan alamatna Pak Amsori. Pas kapanggih, gimana disegel ku Bang. Pak Bos kenal sareng pun Bapak. Iya Jang, bapak teh pernah kahutangan budi ku Pak Amsori teh. Pernah ngasihan modal ke bapak kangge usaha di Kalimantan. Nah alhamdulillah usaha teh berhasil, sukses. Mohon Pak. Dah Jang, Masya Allah. Non itu baji maksudna. Naon? geus tong loba carita. Tah ieu sertifikat tanah, tah ieu duit kangge Ujang modal usaha. Hitung-hitung bapak teh balas budi ka Pak Amsori. Ya mudah-mudahan sing lancar, sing sukses ka Ujang kayak kaharepna. Ini sertifikat naon Pak Haji? Iya sertifikat imah maneh anu di bank geus tebusan. Tarima weh nya. Mulai isukan teu usah digawe di dieu deui. Sok usaha sorangan anu bener. Lamun aya naon, sok datang ka dieu wae. Atur pisan Pak Haji, atur pisan. Bade ngajukeun pekerjaan nya. Nah, Gelo si Acong usaha maju deui wae. nih, sabun. Aya, kangge naon? Nah, ada aja lah. Aya naon kan? Sigana penting pisan. Urang minta bantuan pangadeukeutan si Acong. Deh, can wae kitu diterima ku Yuyun. Oke sok, komisina naon? Sikir si komen itu teh. Sok we gawean. Tenang, komisi mah aya. Siap, laksanakan bos. Neng, kumaha tuh ya budak meni panas kieu? Lamun berobat kumaha atuh teu boga duit, Mak. Jung atuh ka ditu ka bapana minta duit. Mamanya Neng nu ka ditu isin atuh. Yeuh Neng, pan bapana ayeuna boga apotek. Jung ka ditu minta obat pakai si Neng. Sakalian minta duitnya. Isin atuh, Mak. Maknya Neng kudu ke apotek. Nyanggeus, emah nu mangkat ka ditu. Gelis, bager, tinggalin heula ku emahnya sunya. Mama deh. Nasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bedaya naon Neng? Cantik gitu ih. Iya Kang, bade meser landong. Ih, nanti nengalikeun wae isin Kang. Cantik tuh udah. Boleh atau kenalan? Acong. Dewi. Atuh Kang, ih, bade meser landong. Oh, mohon kedap nya. Neng, kapan-kapan kita jalan-jalan yuk. Hayu. Kang, ieu sabarahaeun? Oh, serius lah, insya Allah. Oh iya, tuh atur nuhun ya Kang. Mohon. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak, bade aya pikir saya naon, Mak? Tuh, anak mana gering? Astagfirullah. Kunaon si Neng, Mak? Panas jeung batuk, minta ubar. Karunya. Nya, Mak, kedap, Mak. Ya. Mak, iya obat batuk, iya obat panas. Tah iya sakantenan nanti titip kang si Neng. Kin abdi ka ditu lah, hayang ningali si Neng sakantenan. Kangen ka si Neng abdi. Tunggu kakak imah, can waktuna. Oh nyantos, emah buru-buru. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Cong. Imah teh bisa ketebus deui ya. Mohon lah syukur alhamdulillah. Ketebusan deui imah teh. Ngomong-ngomong, Darcan, Geus lah tong ngariweukeun, Cong. Kedatangan urang ka dieu, urang rek ngabejaan ka maneh. Ulah deukeut teuing jeung awewe nu sok datang ka apotek. Ya, Yun, ngarep naon kasih acong. Buktina keur deket jeung awe sejen. Hampura, abdi teu percaya ka omongan Akang. Tinggal we ka apotek tuh. Teu percaya mah. Jung lah. Jangan berak! Woi, lu mau kemana, woi? Woi, jangan lari! Woi, woi! Hei, Acong Melayu, tempat di sini kepung. Hei, Komeng, jangan lari. Tempat ini sudah dikepung, hei. Komeng. Nyerah, Meng. Meng, nyerah, turun, turun. Tangkap. Apa? Bangun, bangun, bangun. Siga kenal, siga pelebek. Saya kakaknya. Ya. Milo kantor polisi. Tanggung jawab sih ya. Sama aneh we dulu kemalingan motor teh. Narkoba ongko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, Repa, ya Allah. Papa. Sia. Hayang atuh oge, nangkep mah.